Duh. Eta Agnes bika moyong gitu. Di mana linggih deh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh urang. Di Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul teras ka Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Pak Wahid. Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kuran. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kuran. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe nya. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi mati Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya tenaga kerja wanita. Oh, meureun ngan kade ilegal. Lah, bisi ilegal. Mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal teh boga surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar. Heeh. Nya Departemen Agama ada teh. Negara Quran ayeuna teh loba hileud. Loba rorongok. Nya merajalela Quran eta we nininggal dina surat kabar teh sadinten rugina negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh. Da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet utuh. Tapi kenapa sekarang saprak dijaga mah beaknya? Heeh. Banyak pagar makan tanaman. Benar eta. Itu cika bige. Sae, sareng abdi teh bade milarian jalmi itu. Aya dupi teh padepokan naon sieun? Ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atawa Parasu. Saha sesepuhna? Kaula. Da geuning. Aki leres. Punten atuh ieu abdi ieu kumaha wantun. Punten anu seueur banyol aki banyak canda nih maafin aja deh. Kagak apa-apa. Kabawakeun. Nya. Not problem. Duh, bisaan bahasa Inggris na mah euy. Putra teh nya saha kakasina? Pun anak teh ngaranna teh Buncir. Hah? Budak Buncir. Budak Buncanut. Kakasina teh Buncir. Iya, Buncir, budak Buncir. Buncir-ucir we. Lain goreng patut leuwih ti urangnya teh budak. Tong tarik teuing atuh. Moal kadangun. Moal pirang ngomongna hate. Wah. Eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana. Eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia. Sampai tahu. Tahu semua. Dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca. Kieu muhun. Ngara kacak. Merah kaca. Sing atuh ceuli teh kumaha teh? Teuing ya. Teh loba ase teh sok budeg. Bade aya nu di teangan abdi teh kulaan sepuh. Naon? Jalmi. Milarian jalmi sumuhun. Saha
Ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh. Gatot Kaca nuhun. Naon diteangan residipis teh jelema teh. Aduh eta si goblok. Tahan, tah diajar puasa teh di dieu. Eta aing disebut residipis euy. Tuna. Cintaan banting jil. Wilujeng Sumping. Naon sih we? Marmot naon? Lain marmot putrana. Putrana. Putrana? Heeh. Putrana? Heeh. Ini bau sesungguh teh. Karena kanjeng. Aduh. Gusti. Putra teh pun anak sen. Nah ya, kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur. Anceu kan. Untung aina sia. Untung aina. Kieu oge masih kene makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaranna teh irgasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi ieu. Sophia Lacuba lah. Tobat. Ieu Sophia Lacuba nepi ka depek ieu. Cing atuh. Ngaran kendaraan. Itu anu pengker. Abdi iya Agnes. Aduh. Eta Agnes bika monyong gitu. Di mana linggih deh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh lan. Di Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul teras ke Beksek Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Ah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Iya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Iya. Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun inung suku abdi teh bade neangan gawe sih. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi mati Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya tenaga kerja wanita. Oh, meureun ngan kade ilegal. Lah, bisi ilegal. Mawi abdi teh ilegal ya teh. Ilegal itu boga surat. Itu bulan. Nah, di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur. Birokrasi awut-awutan. Ekonomi pon pitu deui. Itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit. Itu anu kacida muringkak bulu punuk mah di Departemen Agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar. Heeh. Nya Departemen Agama ada teh. Negara Quran ayeuna teh loba hileud. Loba rorongnya nya merajalela Quran eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugina nagara teh 80 miliar leuwih tina kai teh.
Da baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet utuh. Tapi kenapa Sekarang saprak dijaga mah beaknya banyak pagar makan tanamannya benar itu jika bige saya ngambil teh bade milarian jalmi itu aya nu dipilarian balik ke dupi itu padepokan naon jeung ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu saha sesepuhna kaula ya gini aki leres punten atuh ya abdi ieu kumawantun puntene anu seueur banyak laki banyak canda nih maafin aja deh aduh kagak apa-apa kabawakeun nya not problem duh bisaan bahasa Inggris na mah putra tetenya saha kakasina pun anak teh ngaranna teh buncir nah budak buncir budak buncanut kakasina teh buncir iya buncir budak buncir ucir-ucir lain goreng patut leuwih ti urangnya ta budak tong tarik teuing atuh mah kadangun moal pirang ngomong na hate wah eta na hate nepi ka kadenge ka mana-mana eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia sampai tahu semua dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca himuhun ngara kacak merah kaca sing atuh ceuli teh kumaha teh teuing ya teh loba ase teh sok budeg bade aya nu di teangan abdi teh kulaan sepuh naon jalmi milarian jalmi sumuhun saha ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh Gatot Kaca sumuhun naon di teangan residipis teh jelema teh aduh eta si goblok tahan tah diajar puasa teh di dieu eta aing disebut residipis euy Sintan banting jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam laleungitan wae kulan nyata ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas nya kayak gua rada gelo nya goblok jadi di pilariannya cek abdi dagang narkoba ongko saha teh Gatot Kaca lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh kerja di wara kudu yang politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang togel tapi teh intel kajahatan total nama eta abdi teh intel teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi keur diteangan Gatot Kaca teh lain aduh aing rek ditampiling aing da keur kieu duh ampun tahan hate tahan diajar sabar tak kitu kulan kinten-kintena abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal uluh nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia teangan Gatot Kaca teh lain aduh aing rek ditampiling aing da keur kieu duh ampun tahan hate tahan diajar sabar
tak itu pulang kinten abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marukana moal kabenon meureun kekelenan kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong lain ka bapana tah anak kaula cir kahareup aya naon ya mah sok teguh ngaranna si eta saha dijawab ku anak si eta budak-budak kueun punten abah sok cing ngaran kuring saha cir tong gede bohong sia hirup teh uluh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make sopiara cuba nanti jauh-jauh oh saha si cepot uluh budak pesantren teh atuh ulah lawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu tamatu apalun euy burukan teh kan ya bener cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya ulu pantes saya berada di bejaan feeling ana jauh-jauh dewek nawe tenar beureun beda kesor beda menang di TPI sok lalajo beureun di TPI jadi apaleun sok ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti nya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pasantren mah geus kajero Iya. atuh atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu mah bisa macana karek bisa wabillahi roti tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokona di dinya mah urang amarnya bapak maneh Semar ya uluh sok nyahoan urang mah ya tong lagi Indonesia kumaha punten sepuh bulan percandan abdi wah punten bulan seueur banyol abdi mah ken bae nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal di mana teh bulan kinten-kintenna panggih abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana di negara Tirtadahana ya tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna keur adu jago di dinya aya jago can kaelehkeun ada jago tanpa terkalahkan wah betul wah hebat memang resepeun Gatot Kaca mah kanu kitu ai kana gelut mah ada gelut meda ahlina ahlina atuh bisa jadi tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh oh kitunya iya ulah urang katuyu we boga pasporna ada kudu make paspor nya nah bejakeun kitu tinggalkeun ka duruk
Datu mentas kayak itu mah kari eta wungku meureunnan ngalewatan perbatasan. Benar. Kari ke Sarawak. Moal lain mariksa gerjing. Dek lalajo kitu lalajo Saemara. Nuhun we dah. Bade ka itu nya pasti didinya juragan Gatot Kaca teh keur lalajo nonton Saemara jigana. Moal boa jigana berdirinya. Tah lamun dek ka itu sakalian si Ucir digere ka itu hayang lalajo cenah. Nya, bareng kitu. Ieu si Ucir pun anak hayang lalajo Saemara. Kamana teh? Nya ka nagara Tirtadahana. Pangmawakeun. Bareng jalan itu. Bisi lain bawana tuh. Saha tuh hileud. Wah ngasih naik bade ngiring nonton maka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da. Gengsi mulanya. Ai gengsi na gede. Gengsi. Oh, padahal pasti siap minta jajan maka aing. Nya. Kawas alus we. Ya tidak naon aing bade ngiring mah kulan. Tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir. Wayahna we pangantorkeun deui nya Mang. Iyalah tidak naon. Tangke di jalan lamun aral lamun camperak karina togeun. Urang podarana ya udah. Aing ngerakeun mah. Tah kitunya. Mangga kulan mangga. Jig Ucir aing nya memaneh dek lalajo. Bareng tah jeung Cepot jeung Dawala. Ridho ka Iwan uing jelema kieu. Hayu Cir teh naon Cir hayu jeung Akang. Hayu lah. Teu naon Cir. Ya ai dek lalajo mah kitu. Tah omat ieu teh adatna. Adatna ieu budak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we. Ulah dipungpang. Laksanakeun we. Goreng adat bisi ngamuk. Insyaallah teu nyaho ngamuk di jalan dijejek we inget tingalikeun. Heeh. Sagedena ge tanaga nu kitu patut. Ku si laing dengkek ti tukang ku aing pengkek irungna. Ujung ngamuk pugu da sering debanteng. Sakitu jigcir. Nuhun atuh abah dohana we bade lalajo Saemara ye nya. Pek. Oh, berarti. Ayo Mang Cepot. Hayu sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon eta keun bae. Anu penting mah panganteurkeun anak kaula pangapingkeun pangjaringkeun. Sae. Bade permios abdi kulan bade beli kasontenan abdi nya mangga wah hapunten atuh teu tuang heula nya. Mun tita tadi atuh ngomong kitu teh. Ya. Sumuhun atuh bade permios saya kene ka rumaosan mah kumaha engke. Ya, senang duren. Oh sok. Sami atuh sareng abdi. Nya, tira bade meser atuh. Amangga we geura angkat sumun permios. Pokona bisa pisan jelema. Ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing Astra jinga Dawala. Sejanga jugjug nagara Tirtadahana. Sedengkeun di nagara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun Saembara. Ngulus lampah pun ieu budak bunsir kairing Astra jinga Dawala. Sejanga jugjug nagara Tirtadahana. Sedengkeun di nagara Tirtadahana teh parantos lami ngayakeun Saembara. Ku seueurna anu ngalamarnya diayakeun Saembara. Saha anu tiasa ngelehkeun jago Saembara.
hadiah nyata putri negara Kakasih Dewi Dahanawati anu kiwari Dahanawati dina papangungan dipamerkeun aya dina papangungan di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan leres cahaya gilang gumilang gelis kawanti-wanti endah kabina-bina nyaeta para pamilon parantos seueur anu marulang ka tempatna sewang-sewangan teu hasil ngelehkeun ieu jago saemara kantun saurang deui raja anu sasatna pamilon teu acan kenging giliran iya anu jadi panitia saemara nyaeta Rayina Nalendra Kakasih Tirta Kusuma pamana ieu sang putri leres kiwari parantos ka-20 dinten jalana saemara ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun sedengkeun ieu saemara teh bebas ditongton ku sajumlah hamba rakyat negara anu isalan mah komo dugi ka ngajajar tuangan cocoan jeung angean kitu kaayaanna atuh ieu alun-alun nagara Tirta Dahanal jadi lautan jalma wah anu ti tebihna anu ti caketna kampung padesaan pada Buddha nonton saemara panitia saemara Tirta Kusuma parantos aya di tengah lapangan Kakang Pati ulang parantos siap iya siap Kesenangan tanggung orang kehancuran mulampah orang di dunia Allah lewatan mata pasti dirinya diliwat
Anak ayeuna keluarga tertiang di negara urang merdeka wujudna proklamasi salaku warga negara ularek pakia-kia najan bangsa suku beda-beda tapi tetap Indonesia Pak Haji Sidi Indonesia ulam orang di dunia kita nuhkunan omana ngeliwatan wates wangen pasti dirina diliwat Pak Haji Udung pasti diri nah diliwat Abah Kamsi sepanjang urang gumalar Mamang Boib ulak tenggatnya ikhtiar ilmu tungtutunya siar nu awon perlu disinglar nu awon mah perlu disinglar
wajah epon sok ngomong direkayasa sesekar ning wangsa kaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang gilang gumilang mana raja Rayina Raja Pamana Putri anu jadi panitia Saemara parantos aya di tengah alun-alun Tirta Kusuma kakasina atuh teu sabarna anu nongton sorakna cek panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia gerak-gerak panitia ya ada ratuah Mangga antos nah ainu lalajo abong bebas bebas panuhun dina waktu ieu nonden dinten ke-20 ieu nguningakeun kaunggulan masih kene dicepeng ku jago Saemara kakasihna Kakang Tirta Sakti Putri Dewi Dahanawati parantos aya dina papangungan palih ti kidul pamilon peminat mung ukur hiji deui wah saja kurang aja nyaeta kakasihna Prabu Bima Kendra ya Bima Kendra rip nanging panuhun sate asana prung oko begalan pati antawis jago sareng pamilon baca dihaturkeun ka patugas keamanan supados tiasa ngatur anu nongton oge anu nongton pisan cing tiasa ngatur na diri sewang-sewangan jadi penonton anu tertib atuh supados diatur nate anu penek ti payun anu jangkung ti tukang pemilih ke tukang calik atau nu dipayun atanapi anu dipayun calik saya nu dipengker tiasa tati beres anu buat tukang mah calik nu dipayun mah anu isalan palih ti kidul jajarkeun dirinya wah beres ka ibu-ibu aya naon saja panuhun nongton ulah bade ngahiji sareng pameget nah aja nah bilih aya nu kokodok kesempatan eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lansarna ieu Saemara ya atuh sajabina ti kitu nah kanu isalan atanapi kanu jararajan cangkang suuk bungkusna sareng sajabina ulah di mana wae mikeun eta runtahna
margi di tiap-tiap juru alun-alun aya wadah runtah. Inggih. Katong sampah. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih. Ciptakeun puseur dayeuh anu endah. Inggih. Kalayan henteu sakedik ieu tamu-tamu teh aya anu ti luar negara. Wah, beres. Pasti atuh Den. Sajabina ti kitu nguningakeun. Anja. Ieu saemara teh memang diaturkeun ka pamilon anu mung hiji deui Bima Kendra. Ieu saemara aya pelaturan anu kedah dijalankeun. Naon aja? Naon aja? Kahiji teu kengeng nyanak pakarang. Kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng di sana ka pakalangan. Inggih. Kadua dina prungna kopi kalan pati teu kengeng nyolok panon. Najong larangan. Inggih, mangga. Mangga aja pelaturan. Katilu teu kengeng aya tungtutan di mana aya kasilakaan boh pihak peminat, boh pihak jago. Semplak tak potong lengan beh dituna dugi ka maot teu kengeng aya tuntutan tapi kena bebas ku cara hukum saemara. Geus perjanjian, geus perjanjian. Kalayan aya pelaturan anu anyar Baca, jakba. ayeuna mah bebas. Bebas naon Di dinten ieu hasil gempungan tadi wengi saemara bebas. Bebas kumaha? Bujang hingga golongan raja, patih, satria, brahmana, sanajan budak angon, asal bisa ngelehkeun jago saemara, bakal diangkat jadi mantu naraja. Bilih aya anu bade daftar. Saya sumping langsung we ka tengah alun-alun. Kitu manawi. Sakitu mangga. Ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun. Kumaha? Margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis. Alah. Dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras, bener. Kange ngahinarkeun eta kejadian, dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngange perhiasan. Wah, beres. Ada kawan. Sakedik ageungna eta teh mawe. Sakitu mangga. Ayeuna aya hiji deui anu kedah diuningakeun. Kumaha? Margi dinten mangkukna aya kejadian ibu-ibu dihipnotis. Alah. Dugi ka gelang kongkorong dipasihkeun. Oh laras, bener. Kange ngahinarkeun eta kejadian, dihaturkeun ka ibu-ibu dina tongtonan ieu ulah ngange perhiasan. Wah, beres. Ada kawan. Sakedik ageungna eta teh mancing kajahatan. Beres. Ulah pamer. Inggih, mangga. Beres. Sakitu rupina. Mangga dihaturkeun ka pamilon anu pamungkas. Margi dina danget ieu teu acan aya deui anu daftar. Mangga Bima Kendra diaturan lagi. Mudah-mudahan poe ieu jigana bakal kagonol ku akang ieu Bima Kendra. Saya Sadrek Bima Kendra, parantos sayogi tanaga emutan. Iya geus.
kurang hafid dah. Uninga karena pelaturan apa? Temenang nyolok panon, temenang nyekek, temenang najong larangan, temenang mawa pakarang. Naon bae oge? Saya nuhun. Mana jago saya marana ina? Rupina Ulan dihaturkeun ka jago saya marah. Wah, supados enggak sumping ke lapangan. oh saya. Parantos siap paman? Siap. Supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat. Tawis kebersihan mana? beres. Bima Kendra Urang dah. Tirta Sakti. Parantos siap paman? Siap. Siap. Are you ready? Ya. Siap. Akang kunaon gogoda. Ya. Naon? Mula lajo nepi ka kawas lulut tadi lu. Di lokasi mareta-mareta. Meni hasil Tapi euy dewek larak lirik ka itu ka dieu teh neangan juragan Gatot Kaca eueuh. acan we. Pantosna teh keuna ke barigu ela lajonya euy. Ya pantasna teh keur ngadarmi. Aduh. Mang Jepot. Naon? Alah, Aya jajan nu si util. Mang Jepot. Naon? Hebat awewena geulis. Heeh, pangna di saya marakeun geulis. Mang Jepot, hayang milu saya marah Mang Jepot. Hah? Hayang milu saya marah. Saya marah naon? Bogo ka putri. Bogo ka putri. Heeh. Ai soal bogo mah tong borosi laing da dewek ge hayang. Ngan si gukur ka kujur, daekeun putri ka si laing. Sing nalipat maneh. Dasang telang mana nama dah. Jangan bikin malu goblok. Emangnya lu itu siapa? Hah? Nah, ini yang membawa kamu yang malu mah goblok. Orang jelek seperti kamu mau kawin kepada anak raja. Bikin malu loh. Bego. Kalau jadi manusia itu harus ngukur ke kujur. Paduli teuing jadi campur aduk oge. Nu penting mah jangan sampai teu harti. Tolong daftarkan Mang Cepo, saya mau ikut saya marah. Aduh. Pang daftarkan. Ya, kocok.
Aya keneh karep pikeun ngalawan. Aya keneh. Oh, burura, aya keneh naon, aya keneh. Jadi Dahanawati samad ngimpi meureun Kang. Doraka jempe atulanan. Doraka tinu kolot meureun aing teh. Hampura nyai. Dapur ieu. Haya. Hidup. Nguningakeun kaunggulan tetep aya di jago Saemara. Hidup. Sok tang-tang deui saha lah. Beres Kagok. Setengah jam deui upami teu aya anu daftar, ieu Saemara bari ditutup. Oh kitu Cak. Mangga paliti wetan aya. Paliti kulon. Paliti kidul. Paliti kaler. Tah aya tah. Coba we suka. Saha? Abdi yang bade daftar. Lain si buncir mun dikeukeuh. Oh kan bae daftar. Antep cenah dipaehan ah. Narudah punten bulan. Tah. Ka kuping ieu teh bebas Saemara teh saurna teh leres. Abdi bade daftar kulan. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu gelutna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul. Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Bade daftar sumuhun wani nya ngawani-wanikeun maneh we kulan. Saha nu gelutna? Itu rerencangan abdi tetangga dekat. Saha ngaranna? Namanya Budak Buncir. Budak Buncir wungkul. Budak Buncir Sutisna kapungkur mah. Nya. Nya. Tetangga dekat eta mah de. Cobi cenah ka dieu. Ah, heuy, bawa ka dieu. Bawa. Oh iya. Bukan ini. Bawa si Buncir. Sir. Ye. Eta goreng patut. Pantes datanya juragan Gatot Kaca cepot. Montong daftar sia. Mangkaning loba jelema kedua. Gatot Kaca ka mana ya? Tah aya tiluan bari daftar. Punjen. Karunya gede kahayang nama. Keun antep cenah dibabu ku patih geura. Lain gede hate. Cenah dibabu ku ieu ku jago Saemara jeung cenah modar. Abe aku dewek teh tega dipaehan kitu mah kuleungeun batur ah. Beli ceuing. Saha ngaranna? Abi Budak Buncir. Di mana? Di tutugan Gunung Parasu. Oh, urang kampung. Mohon. Ampun. Ini tak pangna cenah dipaehan ge ngerakeun leu. Ngerakeun bawah teh. Ngerakeun eta ku kasar ngomongna teh. Bogoh ka putri. Bogoh. Wani gelut. Sak. Tuh ai kawani nama gede. Ai kawani nama bener. Obat teuing. Ampun. Tapi dina Saemara ieu teh cir teu meunang mawa pakarang. Siap. Teu meunang nyolok panon. Siap. Teu meunang najong larangan. Siap.
Siap. Ngeus. Tobat. Ari ieu anu pengker. Abdi kulan saksina sawios lah. Tapi ieu teh kengeng aya jami salian ti jago di tengah lapangan. Sawios anu bade kasisi we ieu mah jajab pungkul. Nya teu naon? Daftar. Paman? Kulan siap mangga paman. Mana Den? Patangan pendatang baru gitu tah. Hah? Iya. Naon ieu teh? Karunya gugu we karunya. Bisi heureui, sanes. Aduh, anjir sia. Wah, bonteng ngelawan kadu atuh. Oh, beunang. Jadi si Iwak Macet gepeng. Cilaka. Kelas berat diadukeun jeung kelas ringan. Cir. Wani ka kaula. Eta ku wani eta sugan gempeur sugan naon? Oh, riuk-riuk teuneng pisan sia teh. Ya, kitu teh hawa awewe mah. Sana jadi singsiran ku uka-uka ge da tetep we neuk treuning. Ngaranna budak punjir. Ya. Mun maneh ngelehkeun kaula dikawinkeun ka anak raja. Sae. Nuhun atuh. Sakitu we kulan mangga anu pengker supados kasusih lapangan wae. Sae kulan. Cir. ini ngadareun. Oh, hampura we akangnya. Ya. Dabongan kahayang si laing. Ya tenang lah. Oma ulah nyahkeun kakak di mana aya kecelakaan. Moal. Da upami si kakak teh aya tuntutan naon-naon teu ya. Tuh, ulah lalawora. Mangga atuh wilujeng ngeklen ieu. Wileuyan cir. Khawatir Kang ah. Samet dieu meunang aing pangih teh. Oh, iya dangu. Saya ka cir nya. Ah, juga punten pemaihan geuning sakalian. Doakeun emang cepotnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wek dek beli boeh na. Kerungkus lain. Tahlilan dong. Ah, kumaha hirup we aing mah. Bedanya nu tereh paeh mah tuh. Alah. Terbaik kan. Karunya si bunjir euy. Mangga syuk. Maneh nek nyerang atawa hayang diserang? Umadinya we. Kumaha halusna? Ya. Cikan atuh. Ah. Tarik atuh. Nang tang abang bebenyit. Aduh, itu. Kurang tarik. Aduh. Loh, hampura dulu sih. Hampura. Ish. Kuatan mana euy? Aya perlawanan. Cing sok males. Punten atuh. Sok. Enon teh. Wah, hebat punjir oi. Hebat sia. Olah, oi, budak punjir hebat, oi. Hebat, oi. Hebat soldier. Perlawanan soldier, oi. Cir. Bunjir. Anjir, tunggulanana hebat si bunjir. Nguningakeun pun adi teh.
Bilih para wargi teu acan uninga. Eta si buncir teh pun adi. Angga tuh. Nomor saya geuning euy. Pena stiker sayang tumampara. Iya patih anu kasohor galak jago. Ditampilin ku budak buncir ngalepak teu emut di bumi alam. Tersangka teuing teh tersangka teuing mucir. Halo pun adi aduh tersangka teuing cir nuhun cir maneh teh sugan teh sakti deuleu nya hebat deuleu omat putrina keur deweknya. Tersangka teuing teh tersangka teuing mucir. Halo pun adi aduh tersangka teuing cir nuhun cir maneh teh sugan teh sakti deuleu nya hebat deuleu omat putrina keur deweknya. Ulah tuh. Aduh cir tersangka teuing hebat cir tersangka teuing. Aduh banget tinggali Persia. Paman, kakang. Aduh, kumaha? Allah. Aduh, ampun. Aduh. Tersangka kumaha ya? Hebat buncir. Wih tereh kawin euy. Sorak kenalah dia. Tinggal itu papangungan putri dilingkung ku buta-buta. Alah putri narek aya nu maling. Tolong aja. Buncir. Tulungan heula itu putri salametkeun heula. Anu mana Tuh, Ali? anjir. Wow. Si buncir dulu bisa ngagajleng meni luhur. Cing, bantuan mang, bantuan. Saya. Ayolah, saya. Abdi. Paman. Ayo kakang. Nyai, tinggali paman maneh silakan Nyai. Sama marah pada Melayu. Bongana bangsa aing dek milu sae mara teu ditarima. Eueuh deui carana ieu putri dipaok wae.
udah ngajar bibi mah tinggali aya buta kurang ngajar sia wayahna nyai punten nyai tulungan kaula tenang kemana putri dah euy hah oh siap dulu aduh siap menang jodoh aing menang jodoh waduh awak itu ya yang nyaho dulu kemana lu alah amin ya bangsa awak aja dia mau wakil ngaregok wakil keketayapan wakil direret sok Kang ai batur di pangku ai aing henteu kabina-bina teuing sia jadi anu menangkeun saya marate maneh buncir ya mohon aduh ampun teuing eta mah bade karesa nuhun teu karesa abdi bade wangsul aduh ampun teuing buncir neng dari rumah tangga teh kedah sakinah mawadah warohmah kedah bahagia ari neng teu bogoh mah abdi mah bade wangsul deui we neng tong da moal maksa neng ampun Gusti ampun teuing ieu Dewi Dahanawati ceurik ngabangingik dina lahunan budak buncir di antara daek jeung teu daek nanging ieu budak buncir karagragan cai soca ieu putri leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Raden Gatot atose tobat geuning ieu teh sadaya-daya ieu teh budak buncir leres saha nu salarasna kaula Gatot Kaca di negara Amarta aduh ampun teuing Agen wayahna init moal ngawin lain moal ngawin ayo nunungan init omat ulah bebeja geus beunang aduh agan ampun Gusti kate budak buncir teh ya halo ampun teh kakak saha sesok mau kan nog deh saha nu dagang togel teh
Aduh, ampun cing. Aduh, ampun cing. Alhamdulillah jang. Gening. Neneangan Gatot Kaca teh sarua we jeung neneangan seuneu mamawa obor. Heuh. Neangan cai nyuk curug leuwih. Hapunten kasadayana pamirsa muga-muga we boh anu aya di TPI di dieu sadayana anu aya di payuneun TV muga-muga sadayana paranjang yuswa arageung milik. Amin. Pakang sapara kanca nyangakeun sabrang salayan we lebet ka sabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang-etang kulum sonten-sonten mih ngalamun. Amin. Ku kituna permios sanes teh sono pamitan